Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami channel Adam Idris mengucapkan terima kasih banyak yang udah support sebanyak-banyaknya dan Jangan lupa like, comment, dan subscribe karena subscribe itu gratis, bro. Jangan ngelemuk baik. Harusnya mantas di mana isu-isu kos di penampilan Aing mantas jarang jatah. boleh. Ayang urun rokok mah? Itu aya lah. Mana menta? Ayang sia. Ayang. Tuh, coba tuh. Boleh. Iya ngadengnya mau kebeli boga di ipar ya, Cilencau. Kumaha eta setuju tuh? Aing teh setuju. Kunaon? Bayangkeun bae ku sia Bib. Can jadi ge teungeuna dahar teungeuna hees aing Bib. Kunaon sih sia? Teungeunah dahar teungeunah hees. Sakitu boga di ipar Cilencau kasepna. Kasep di mana cek sia? Kasep nyawa eta kos situ je. Geus lah aing lihat lah. Pikiran kos itu mah. Nun kemana sih wari? Ini balik kelan dek ngomong aing ka main. Oh nggak situ ngomong. Kumaha ngeunana bae eta sia. Setuju tuh saya boga di ipar Cilencau. Teu setuju aing. Oh enggak, terserah sih eta mah. Terus ya kebalik we gitu ngomong nyokolot sia, cuma ngeunahna nya. Tuan teh aing balik teh nya. Ah, Bib. Neng, Neng, Cinta, Neng, Kulan mak. Heula Neng. Neng, mana nanya kan Neng hari Neng kasih jahil nak benar-benar mual. Namun benar-benar mak setuju baik. Neng gak bingung mah jeung ajail. Atuh terserah Neng eta mah Neng anu rumah tangga makari kolot mah nurutkeun bae. Jujur mas sebenarnya mah Neng terpercaya ka ajail. Teu percaya kumaha? Ka ajail lagi genit loba nu ngomong ka Neng. Oh, atuh terserah Neng. Oh itu mah Neng PS-nya. Udang aku, apa kita masukkan ke bok. waduh. Ya kebo aing ka mana ya kebo ayo nya? Bahaya kebo. Aduh. Kebo mana ya kebo? Capek amat aing deket dengan kebo mungkin enggak saung bae lah. Istirahat lah enggak saung lah. Dotin kebo ieu lah. Pusing kos ki hulu. Aduh, ngopi heulan lah yo, ai cai. Baik, ya kemana meren ya lah. Sadi udah nelponnya ke para rusing kos gila. Jadi Neng yang nelpon. Halo Neng. Keur di sawah ya nek bukusan keur ngaon kebo, tapi kebona ka mana meureun ya palursing ya. Geus silan lah, kayak ditelepon deh gampang. Kitu mah.
Assalamualaikum. 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 Mana ini bubai masih jahil yuk. Aduh. Sudah mana yuk. Luang aja ini. Mana si jahil ya? Ya itu si jahil. Luang ngajar ini budak. Jahil! Ngaji di dia jahil! Asia kumaha ngajanggian aing nu bener, coba nu mantak bener. Nek dijual apa moal eta kebo? Mau dijual pula mah. Sia aing geus 15 kali il ka dieu. Ka imah sia ka kebon. Nek dijual apa moal eta kebo? Mau dijual. Baru ngajual kebok ayeuna bae kebona eueuh. Ai sia il, amun ngajanggian jelema nu bener. Lain masalah ngajanggian kitu. Pan aing di ditu jauh ka dieu kudu pake bensin lain ku solo. Atuh kumaha ge kebona ge eueuh atuh kumaha kami ngajual na. Mesti are mau ngajual malah aing balik. Bodoh teuing lah aing lalieur pas kinehan kebo. Jaya kebo aing si Itang segitu montok tas segitu denokna. Aing manehan ka mana-mana bae sia teung. Jaya si Itang lapareun kene jaya. Geus dilah aing balik bae lah. Ame sabeuheun heulan. Capek jasa, untung si Itang kepanggih deui. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten Ajail ningali Abah Bahar teu? Abah Bahar mah tadi aya sih nawar kebo, cuman geus balik. Sanak gitu ya. Anakna. Anak mah ija geulis. Jauh. Parah. Oh, jadi siap. Neng lah udah jadi jeung ngeuleuh cau. Emang bulan gitu kak? Kan tadi kakak ngeuleuh mainna jeung cewek. Turin mak, cek neng naon. Si Ajail mah genit. Udah tersalah neng lah. Oh, bisa apa tuh baik? Preman tuh. Oh nya tuh ah, neng badewi heulan nya. Ih, tuh. Iya. Yuk. Gara-gara anak si Bahar ya, paham ya jadi liur ya pas di urusan ya. Aduh.
Mana aduh aing mah ngawalahan budak doang pasti ngeledekan aing yuk. Ya gagal kawin yuk. Duh, Gusti, yeur. Boga hulu riut, boga hulu serem. Dengan balik aing lah, yeur.